Hai Kania, buku naon anu ajarin baca. Oh, hai Claribel, abdi nuju baca buku bacaan sekolah. Oh, abdi hoyong ninggali eta mangga. Seueur patarosan sareng keterangan kumaha urang urang ngelakeun patarosan babarengan. Wah, anjing biasa Claribel ayo. Widi nuju naon? Urang nuju kegiatan patarosan dikeun ujian engke. Naon anu anjeun lakukan ngeunaan patarosan ieu? Eta henteu pasti yen patarosan ujian sami sareng patarosan ieu. Warah, tapi anjeun tiasa gaduh anu sami DCW kuring oge hoyong milu ngajawab patarosan mangga. Enya babaturan kumaha lamun isukan urang diajar babarengan di imah kuring? Wonten kana naon oge. Enya urang diajar di imah maneh, halus teuing. Imah maneh gede. Nya itu kan ka imah Farah. Pasti datang dong. Rek ka imah Farah. Anya, itu kan urang ka imah Farah diajak. Naon anu anjeun kalitu? Persiapan ujian diajak. Abdi ku gabung ga jeung Farah datang. Oke, engke urang diajar bareng. Tong luas. Muhun isukan urang balik ka imah anjeun jauh. Muhun abdi ngantosan anjeun isukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat hayu urang jagat hayu urang diajar di ruang tamu ya. Kumaha orang diajar ieu? Urang diajar dina buku ieu. Urang ngajarkeun masalah dina buku ieu, sareng buku ieu oge ngaduhan keterangan. Enya hayu atuh. Duh, soalnya hese. Soal ujian bakal hese. Sing sumaet supados engke dina ujian urang biasa ngarep soal. Alhamdulillah ini babaturan orang lulus kalawan pitaun anu nyungemakeun ternyata perjuangan urang membuahkan hasil anu alus.